Tereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana Kang Rus nembe muncul deui ye. Salam-salam nawe ieu mah nya kanggo ka keluarga sadayana nu aya di mana wae. Khususna baraya-baraya Sunda. Ayeuna Kang Rus bade mukbang atanapi botram gitu nya. Nah, sate acana Kang Rus bade mukbang atanapi barang tuang di dia anu bakal nikmat. Kurang nepangkeun heula naon wae ieu teh geuning nu aya di dieu teh. Mangga kapayun sakedik. Kapayun. Ieu namina piring seng. Nah, urang kudu sadia heula piring seng. Ieu sambal. Sambal tarasi anu lada pisan kacida ngahaja ya. Tah, upami ieu kungkang kangkung. Tumis kangkung anu tadi dipasak ku Kang Rus teh. Ieu nu tadi direndos ku Kang Rus teh. Ieu nasi alias sangu. Tuh, tingali alah bobokona ge atuh boboko Raja Polah teh Tasikmalaya. Tuh, tingali. Nah, upami ieu palih dia namina kurupuk. Nah, ieu kurupuk. Upami ieu namina surawung atau napi kemangi. Ah, upami ieu namina jukut. Babetkeun deui jukut mah tah ieu surawung. Upami ieu jengkol. Nah, jengkol tingali ala obat nafsu makan ya, mengandung zat besi. Bau. Ieu leunca. Ieu leunca. Saurna cenah ieu leunca teh obat kiat. Duka kuat naon cenah. Kang cenah ai geus lemah mah ngadahar leunca we supados rada nyebrot cenah. Duka naon eta teh. Eta mah tong dianggap heureuy tah ieu namina leunca. Ieu terong. Nah, terong atanapi terung. Ya terong teh lalab tuh sanes lato-lato kotek sanes memang kerpila lain teh lato-lato ya terong tah upami ieu ketimun atanapi bonteng. Janten terong sareng bonteng mah ulah nyimpen ulah kieu poho. Poho suka mana wae Kang Rus mah. Nah, bonteng ya terong upami ieu namina pete. Tuh pete urang pesek. Nah, pete dicocok saeutik tuh. Ya pete kita kantun nyoel. Nah, pete. Tah upami ieu namina saladah. Ieu teh namina teh saladah Bogor. Nah, ieu saladah benten jeung saladah teh abdi mah mineralnya geuningannya khasna teh menyegak geuningan teh. Ieu benten atuh saladah teh. Aya nu kieu, aya nu wah macam-macam da terong ge. Aya nu ungu geuningannya panjang geuning nu ungu mah sapertos terong. Upami nu sapertos terong tah ieu upami nu hejo mah baturna. Tah upami ieu tempe tempe nah dikeuretan keng tadi. Upami ieu tahu. Nah, tahu. Upami ieu asin disebutna teh cek urang ieu mah umum mah cek ieu teh asin buntung cenah. Tah ieu buntung kul margi teh aya huluan tah. Nah, hulu nama dialihkeun ka dieu ya ieu hulu hayam. Hulu hayam tah biasana anu seneng hulu mah ibu-ibu biasana mah anu umur 40 ka ditu geuning keur gagalakna tah resep hulu ieu mah hulu hayam kurkudukuk. Da aya hiji deui ieu teko ieu lain teko Aladin lamun ieu teko Aladin Kang Rus seueur artos meureunnan. Wah, nah ieu teko lebetna teh cai enteh. Upami ieu pasti sos tararang ieu teh namina teh gelas tah. Gelas mah simpenan di dieu. Nah, sumangga ayeuna Kang Rus bade dimimitian kumargi waktosna parantos siang sareng ieu perut guruwukan laparnya. Mungkin anu di belakang oge kru oge lalapar. Sanes kru we penonton anu nonton ieu Kang Rus pasti kabitaheun, pasti sok saha nu teu kabita makanan khas Sundanya. Tuh aya samol, aya asin, aya wah pokona mah bala kecerakan. Pasti nikmat. Mangga. Tuh. Pertama ieu dibuka heula, tuh keun simpen nama di dieu we heula lah. Nya, ieu canak tiup heula bisa kebul. Tuh geuning. Nah, ieu ka dieu keun lah. Keun. Nah.
cenah Kang Rus kana teu wawasuh ari masalah kuku mah wawasuh mah ngaranna di sawo mah tong bersih teuing bersih sehat eta nikmatna. Nah itu tuh seruban heula ya bisi aya orai naga. Tah ayeuna parantos siap nya sebagai umat anu beragama di mana we ayana satu acan barang tuang urang teh kudu bersyukur heula kanu kagunganana kanu nyiptakeunana alhamdulillah dipasihan nikmat. Janten upami barang tuang teh urang teh kudu berdoa heula nya urang berdoa heula Kang Rus kudu rada serius ya mah berdoa mah nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Nah, moga-moga berkah. Daya asin. Ieu sanes asin hejo tapi asin beureum, katana pi asin buntung. Cik urang cobaeun heula salit we heula ieu mah. Nikmat, sumpah. Asinna baturna iya ya. Biasana nu nyanak jengkol mah disocok heula, maka teu aneh lamun di tukang dagang tapak kuku sabab hayang neangan nu hipu. Nah, ieu gelas. Nah. Alah, mana tadi? Nah, ieu. Iya. Ieu na diciwit saeutik nya. Tah, ieu na dituna di dia ya. Kungkung. Yang marurak deh kedakul dengan kencaknya kemargina aya kelas asinan gitu sanes sopan. Saking kunikmat buru-buru jadi wepak seguk. Ya Allah karek dua huap ogen alhamdulillah beuteung urang masih lapar. Tuh. Sok taring ngalikeun ka para penonton da pasti kabita tuh. Sok keureut ceuli urang mun teu kabita. Ini jengkol anu putih nyobaan ka putih. Dipapay pokoknya sama kabeh. Jadi ada lauk asin mah kemana-mana kebawa. Iya. Rawung. Itu mana hayangnya? Tahu. Sambalan we, nu penting mah sambal we. Tahu pokoknya mah bari ningali pemandangan sawah nu titu tah. Tahu jeung asin asup. Sampai
Hayap. Lu hayam mah anu seneng kulitna anu henteu. Abi mah seneng kulitna. Kudu nama itu dicelana teh jeung sambal kecap, tapi sambal kecapna teh aya. Ya. Yang tambah deui nikmat. Sasin teu kabita dah di sawah. Kecil tinggal Allah. Ini urang tambahan deui. Nyumput kehalangan dia eta kurupuk. Ayo mana teh bodas gede tapi teu katempo. Aduh. Nah, ieu kurupuk namina. Nah, dibuka heula tari rapiana teh. Rapia. Aya rambutan rapia ge. Nah, sama kurupuk. Tingali. Tuna dia rada ditongholkeun bisi poho deui. Asin deui. Asin. Jangkol. Bisa ya. Vitamin. Ambeh loba. Kuat. Iya, di dahar ya, lamun eueuh asin kurang nikmat. Nya. Jadi, penonton ulah hilap. Asin kudu tetap aya continuity. Dah. Bila diantep wae. Tuh, yeuna rada dibuka kancingna. Daengap. Ya hayang keneh dan nikmat. Ieu nu ngabelak ke cenes poho. Mulai kala. Tingali. Allah mending ora kieu. Penonton di mana wae keureut urang lamun teu kabita pasti komo tiuri pemandangannya indah jabaku dulu leumpang tas capek boro-boro penonton nu di mana wae nya terus aya geus wareg ieu keru nu aya di dieu da pasti dah tadi ieu si goblok sing lain buru-buru aing lapar kela cicing depan di uing heula ke abi uing seubeuh ieu beak geus baralik maneh mah kitu. Punten Kang, ini ngalangkung ya. Enggak. Jadi Mau Kang? masih mana? Madeka ditu, madeka bumi ibu. Iya kebenaran ya akang tingali masaep jika nama abi saking kulapar tadina jadi we ngorau kasih kunya. Bujur akang mah bantuan lah. Wah Kang lah. Apa sandahar sok deui na goblok. Da eueuh deui piringna ya. Kana daun nya. Bios kana daun atuh. Ieu lah. Mar saep tingali habitat teh. Nyaeta tuh makana tuh aya di tawaran teh ulah sok nepi rezeki. Alasan dia nuju lapar itu. Sakit pasti kurang. Lah. Ulah sok kitu Kieu Mohon. nya engke lamun kurang nama deui nya. Sok ek jeung naon eta sok tunjukkeun.
palai hang jengkol tah. Jengkol. Ah, tuh tingali ya. Sok. Asin Kang tah. Ya ai asin mah tuh. Terus naon deui? Sareng leunca tah Kang. Nyaurna ieu mah kuat ya bakal Geus kawin can? tos. Oh heeh. Bisi encan ulah karunya karena leuleus tuur. Eueuh jang nyalurkeunna. Ieu Kangkung tah. oh iya menang numis akang gitu Oh, mohon kebayangnya nikmat nih. nah sambal Bah. oh nya sambal ku ieu welahnya aduh Mohon. nah di dieu nya Mohon. tuh sok mangga tah naon terong tah pokon mah nu kurang nyanak dewe nya Siap. nah sok sakieu ge insyaallah kurang Insyaallah kurangnya. sok Bismillahirrahmanirrahim. Kang itu naon Kang bodas? kurupuk bener poho akang mah poho tara inget sok ah aduh da akang mata tadi ya tingali baraya Sunda di mana wae ayana saderek sadayana ya alhamdulillah ayana parantos nyakseni atana pinyaksian ieu Kang Rus nuju tuang di pesawahan Pengkeureun Walungan Cideres Kabupaten Majalengka gitunya ka palawan sadayana pupujuh ulah hilap ditonton disubrek di like pokokna malah upami ieu seueur anu nonton Kang Rus bade mukbang deui anu leuwih mantap gitunya ieu makanan khas Sunda supados terang sadayana sanes kirang sono Kang Rus ieu patuangan parantos wareg terus ieu waktosna beuki dia beuki panas da tadi mah ieu wae panas bisi Kang Rus hideung ini selalu di imak Pak nah cenah geus mukbangna mehong cenah tah gitu tah jadi ieu mamun ayeuna tos katuang ke sapalih gitunya insyaallah Kang Rus bade pamit heula parantos di dieu mah da tos beres gitunya insyaallah kayak disambung deui dina acara Kang Rus channel ulah hilap disubrek ditonton pokokna mah di like subrek ulah poho bejaan dulur gitu enggak ayeuna mah wilujeng nonton insyaallah ku nonton hungkul ge nya anu can mama pasti lapar lah kecuali nontonna tos tuang gitu nya wilujeng kantun kasadayana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.